Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan kaci santri, tidak lupa membeli jamu. Lamun urang mina ngaji, pasti urang loba ilmu. Pasti urang loba ilmu. Minum kopi dina gelas, dahar sangu dina piring. Lamun hirup loba ikhlas, pasti nage moal rarungsing. Pasti nage moal rarungsing. Meli busa campur ragi, meli cau campur sakoteng. Teka rasa papendak deui, sareng abdi anu paling ganteng. Sareng abdi anu paling ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu ku abdi dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang rarai dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun safaatul udma dina poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kahirupan sapopoe ikhlas teh penting pisan. Siga teu pira bahasana tapi hese dina ngalakonanana. Da ari ngaran ikhlas teh nyaeta murni, teu kacampuranna naon, pasrah teu ngaharepkeun sesuatu jeung teu nginget-nginget kana sesuatu. Contoh loba pisan kajadiannya dina nalika urang indit ka masjid make sendal alus, terus pas balik sendal eta leugit atawa dihilikeun, maka urang kudu ikhlas, pasrah. Emang berat pisan. Komo senalna karpil mah pan kukulutus, tah ulah kukulutus. Komo sudon mah sagala rupa ge geus ditangtukeun ku Gusti, kabeh ge aya hikmahna. Lamun sendal leungit hikmahna teh bakal meuli deui sendal anu anyar. Nyonya atuh piraku edek nyeker salilana kitu nya. Tah koncina ikhlas nyaeta urang teh teu ngarasa ngabobogaan kana eta sesuatu. Contoh tukang parkir, sakumaha mobilna loba, motorna ngajajar, dina nalika dipake ku anu bogana dicokot, manehanana teu kukulutus, bahkan teu nginget-nginget deui. Tah dina kahirupan ge kudu kitu, ulah ngarasa ngabobogaan. Da sadayana teh kagungan Allah, urang ulah ngarasa ngaboga-boga. Mata urang kudu berprinsip kos tukang parkir. Tah ikhlas teh kos kitu.
nyaeta teu nginget-inget kana sesuatu komo kajadian anu geus ditakdirkeun ku Allah mah. Tah contoh deui dina nalika urang weol pas gejelig murag eta emas sugan ku urang eta dicokot atawa lebar kan teu, atawa geus beres beol ku urang teh diinget-inget eta bentuk jeung rupana kan henteu. Tah ikhlas teh kos kitu teu diinget-inget teu diharap-harap nyuntos mah entos we. Dina sodakoh ge sarua urang teh kedah ikhlas tong ngaharepkeun sesuatu komo pujian ti jelema. Lamun urang sodakoh karena hayang kapuji maka eta teu ikhlas malahan jadina ria. Ari teu ikhlas mah biheung ditarima eta sodakohna ge ku Gusti komo barang berena teh diumbar-umbar dina sosial media mere sakitu mikeun sakitu aduh ruksak amalna nu kitu teh karena kacampuran kuria. Saur pidauh Rasul inna ahwafa ma ahafu alaikumus sirkul asgoru qalu wa masirkul asgoru ya Rasulullah qala riya'u saestuna anu kami sieun kajadian anu tumiba ka aranjeun nyaeta sirik leutik. Terus sahabat naros, ya Rasul naon sirik leutik teh? Rasul ngajawab nyaeta ria. Komo dina palebah ibadah kudu ikhlas teu ngaharepkeun sesuatu sapati-pati karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azza wa jalla la yakbalu minal amali ila makana lahu halizan wabdugiya bihi wajhuhu. Saestuna Allah moal narima amal perbuatan kecuali anu ikhlas murni jangan ngaharepkeun ridho Allah. Tapi lolobana jelema dina masalah ibadah marada hese ikhlas teh. Urang kudu uninga saur Allah dina Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal maranehna ngan diparentahkeun nyembah Allah anu ikhlas sapati-pati karna ngajalankeun agama jeung meh maranehna ngalaksanakeun salat jeung ngaluarkeun zakat jeung anu kitu teh nyaeta agama anu bener. Dina ibadah kudu ikhlas sapati-pati karena Allah jeung sagala rupa ge pagawean niatkeun ibadah ikhlas karena Allah supaya jadi pahala. Tah ku kituna hayu urang tingkatkeun ibadah urang ku cara ikhlas dina ngalaksanakeunana jeung mudah-mudahan dina ngalakonanana urang sadaya bisa ikhlas karena Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten urang tutup wae ku pantun. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menggosok gigi. Kalau ada umur yang panjang nanti kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi. Meuli cau diharep imah dibelina campur sakoteng kedap deui nutup ceramah kade poho ka ieu nu ganteng kade poho ka ieu nu ganteng. Dahar berang di hareup imah entong poho meuli sembako izin abdi nutup ceramah ceramah singkat henteu neko-neko ceramah singkat henteu neko-neko. Tisim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.